nu koret keur hirupna padeuh kepeul maotna dikersakeun ku Gusti ge kekedeung na teh kieu tah hanapkeun ngangkat deui gitu hanapkeun ngangkat deui ai cek RT teh di tukang ajengan teu bisa dikahanapkeun mah ditumpangkeun kana luhureun dada coba cenah talian ku rapia moal balik deui cenah ditalian ku ajengan yo kakareta geus kitu gotong kana tempat pamanian begitu eta jelema koret dimanian ku ajengan keur ngosokan ajengan kana palebah beuteungna dikersakeun eta rapiana pegat ai jok rotek ajengan nampiling burung teh cek ajengan teh cenah orang hirupna koret jelema teh ayeuna geus modar nampiling atuh amek ajengan ge ditampiling kuno koret meureun tungtungna ku ajengan ge ringkus rikaskeun alungkeun kana kulah dina kulah di maniana teh warahmatullahi wabarakatuh padongdong sisi lambing ka pasar mun Islam abung-abung rada peuting ngajawab salam meni camplang urang doakeun nu ngajawab salam sing asup surga amin untuk ngajawab salam sing asup amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa idz ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim wa qala nabiyullah karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-ni'amu idza syukirat qarat wa idza kufirat farrat. Amma ba'du, bada salam qabla kalam syukur nu jadi buka catur urang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur anu mana mantena parantos mapari nikmat badan sakujur terutami nikmat panjang umur sareng parantos nyiptakeun urang sadayana sehingga tiasa kumpul ngariung di lembur sok sanaos kalebat Cianjur anu rada nyingkur tapi salamina mudah-mudahan masing dibanjiran ku rahmat Allah anu Maha Ghafur amin. Manjatkeun puji ka Gusti nu Maha Suci nu mana mantena parantos nyiptakeun ka Kangjeng Nabi anu jadi wasilah ayana langit sareng bumi kurung sadaya pangisi terutami ayana jalmi pamaget sindareng istri sok sanaos nasibna teu sami leres tebu. Kadang-kadang nasib jalmi anu jadi pegawai negeri, anu jadi menteri, anu jadi kiai, anu jadi santri, anu jadi tukang ekonomi, anu jadi tukang ngangon sapi aya nasib jalmi jadi tukang ngangon meri aya oge nu jadi tukang dagang sarimi aya bahkan di Cikangkaring mah aya nasib jalmi anu jadi juara kahiji dina dangdut akademi namina saha malah di Cilangkap mah loba keneh ku alam kiwari loba nasib jalmi tukang jararut aya di dieu nu sok judi sok sanaos nasib jalmi rupi-rupi malah aya nu jadi tukang judi di mana-mana dipunut ku Rahayu mulang ka Jati masing ngandung Gusti nu Maha Suci amin ya Allah ya Rabbal. Sholawat kali salam nu disarengan ku ngagungkeun salamina ya Allah mudah-mudahan masing dikocorkeun dikucurkeun digolontorkeun digulunturkeun digeledekeun diguludukeun ditetapkeun ditemetepkeun dicurahkeun dilimpahkeun ditumpahkeun dicaahkeun dibedahkeun ka paduka alam baginda termulia anti durhaka nabi nu paling utami anti korupsi rasul nu paling pinunjul anti ngawadul pendobrak kemurkaan penghancur kukupuran pengikis habis kemusyrikan penegak kebaikan minat dulu mati ilan nur yakni baginda Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu kagantung ka keluargana ka para sahabat tabiin itba tabiin dulu berana maka urang sadayana nu jadi umat mantena titik terakhir mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngingkeun sapaatul ummati mantena amin ya Allah ya Rabbang. Sadajan pribados ngaguar kana ieu bahasa pribados atas nami jalmi biasa lin jalmi luar biasa anu tangkeus tuluput tina dua nyeta noda jeung dosa atuh bilih jeung bisi dina hiji waktos pribados luhur ngalaur lan ngaliwat mimpi ta amit ngala teu bebeja lamun ceuk bahasa Inggris mah ngabadog ngaranna wancik ayeuna seja nyanggakeun islah baroah nyanggakeun beuheung teukeun ti korok-gorokeun rek dicacak diulang-ulang disiksik diuling-uling sakur nu kateuteup dina waktu nyang hareup nu kasawang dina waktu nukang ti gigir sabelinding cingir ti hareup sabelinding peureut ti tengah sabulu-bulu katut si jalu karesep ibu-ibu wening galih nu dipamrih jembar pangampura nu dipenta kumakinten-kinten abadi ngahapunten nuhun alhamdulillah
kangge timpal warer ti pibados malkantos disuhunkeun estuning saegi ti kamari sadia tianggalna kangge ngahapunten kapala wargi sadayana hadratul mukarrami pengatur waktu pembawa acara anu kepribados dibika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun wabil khusus para kiai para ajengan bersepuh masjid jami sepuh majelis talim sepuh pondok pesantren wabil khusus kersana ajengan setempat sok sanaos pribados teu tiasa ngawincik ngawiji-wiji ngabilang saurang-saurang hitung satu persatu tapi tengirangan rasa hormat pribados kamantena wahwa bisabki haijun tabdila mustajibun sana iya jamila kalayan doa nu dikapayunkeun mudah-mudahan para kiai para ajengan khususna nu aya di tempat anu sepuhna nu anomna ku Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih yuswana amin. Ibu araya Bu lamun ngadoakeun kiai ngadoakeun ajengan sing kompak ingsa sagali deui mudah-mudahan para kiai para ajengan khususna nu aya di tempat ka Allah Subhanahu wa taala sing ditambih-tambih yuswana amin. Tambih-tambih ilmuna tambih-tambih manfaat ilmuna tambih-tambih rizki milikna tambih-tambih istiqomahna tambih-tambih istrina. Bapak-bapak setuju Pak? Ibu setuju Bu? Beda molototna. Keun doa anu terakhir tongol kadi amin anu penting murang kalih nasing dijantankeun murang kalih anu soleh tur solihah murang kalih anu tiasa taat ka Allah turut ka Rasul bakti kanu jadi ibu rama ditu nasing dijantankeun murang kalih anu waladun sabik tiasa neraskeun sepak terjang nu jadi sepuh nakama qala qaid wa ma yalil mudafayati khalafa'an hufil irabi idamah hudipa tatkala seorang ulama tatkala seorang kiai di mana-mana ajengan ngantunkeun ti alam dunia maka turunana murang kalih nu janten gegentosna amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintahan di atasan sampai bawah di bawah sampai atas wabil khusus kersana Bapak Lurah ku Anjeun anu parantos ngisi kana acara sambutan anu kupribados dibika hormat kalian muga ka Allah dimuliakeun kalian doa anu dikapayunkeun mudah-mudahan aparatur pemerintahan di atasan sampai bawah di bawah sampai atas tina inggoning ngahyeuk dayeuh ngolah daerah ngatur kampung ngolah negara mudah-mudahan masing dipaparin katentreman kaayeman sepi paling root cokot dipaparin pengaruh anu ruhur wibawa anu hebat sehingga tiasa nuduhkeun ka masyarakat kana jalan nu bikeuridu Allah Subhanahu wa taala ngeunaan kana negara anu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, santriin-santriawati, wabil khusus para panitia penyelenggara terlaksanana ieu acara syukuran kenaikan kelas anu diselenggarakeun ku ketua di ieu sekolah oge didukung ku para guru-guru didukung ku para ibu dirojong ku para pemuda oge ku orang tua murid naon dupi pengorbanan anu parantos dikorbankeun ti mimiti harta tanagi dugi kaimutana singga terlaksana ieu acara ya Allah mudah-mudahan masing aya dina panampian Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala kalan titik terakhir mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di tempat sing dipanjangkeun yuswa bari barokah rizki milik anu ageng bari maslahat turunan solihin tur solihat nalika pupus sing husnul khotimat amin ya Allah ya Rabbal. Doa nu dikapayunkeun mudah-mudahan murang kalih anu belajar di ieu sakola dimimiti anu lebet oge anu parantos kaluar mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala eta murang kalih sing disegedkeun utekna dicaangkeun hatena dibenterkeun manahna oge dijantenkeun murang kalih anu soleh tur solihah dituna ngeunaan kana pangkat murang kalih anu qurratu ayun jadi kebanggaan kanu janten orang tuana amin ya Allah ya Rabbal. Oke para guru anu ngadidik di ieu tempat ka Allah Subhanahu wa taala sing dipaoskeun yuswana dijembarkeun rezeki milikna diistiqomahkeun dina ngaulangna kalian mudah-mudahan ieu tempat ieu bangunan sing dimanfaatkeun ila yaumil kiamah amin ya Allah ya Rabbal. Hitung-hitung mayar dahar ka panitia ku ngadoakeun sakitu ge cekapnya kan jalaran lamun ningali kana waktos parantos tabuh jam 10 kirang 5 menit biasa Kang di Cilangkap jadwal pengaosan teh lastu jam 11 beres kan nyatu-nyatu sami kira-kira di dieu gitu Bu da ngaji mah teu kudu lila Kang nu penting ngaos mah singkat padat cepat merekat wihna nyana ilmu nu mang lain kana teu teureun wae urang dieu mah kali deui ngaos mah teu kedah lami nu penting singkat padat cepat merekat wihna nyana ilmu nu mang tong hilap nyana
berkah hayang-hayang teh makanya. Petak simkuring datang ti Cilangkap ka ieu tempat eueuh di tujuan ti ditu ka dieu lintang ti dina hate teh hayang amal atuh sadelin amplop. Amal silaturahmi nu tadina teu kenal jadi kenal. Nepangkeun wasta simkuring Aang Sahlan Nurul Haq. Alamat di Pondok Pesantren Al-Wusta Kampung Lembur Tengah Desa Rawagede Kecamatan Tanjung ti Cilangkap Kang. Yuswa Bu Pribados kelahiran Kapring 5 bulan 5 tahun 85 poe Jumaah janten kirang langkung yuswa teh 30 tahun gitu acan gitu. Bojo nemeh hiji. Murang kalimat tos 3 malah ayeuna teh bulan aleueun nu katiluna mah doakeun sing dipaparin kalancaran amin. Ai ceuk ibu-ibu sugan teh nu di panggung budak ngora bari gondrong keneh bujang geus buntutan ieu teh Bu 3. Ngantong leutik hate keur urang dieu bisi ngarepkeun hayang ka simkuring aya jatah 3 deui. Ngan lamun hayang daftarna rana nini umur 60 tahun kaluhur naudzubillah min dalik eta mah. Jadi simkuring sejak ka dieu nu kahijina sejak amal silaturahmi kinten-kintenna ditampi silaturahmina. Cek Rasul di mana-mana jalma ngalobakeun amal silaturahmi tangtu eta jalma bakal loba dulur atuh sadayana kana gitu ay. Dulur sugan ari tos silaturahmi mah tos kenal ka urang dieu kinten-kintenna lamun tos kenal diangkeun sadere ku urang dieu. Cek Rasul lamun jalma loba amal silaturahmi loba dulurna lamun loba dulurna nganyang ka dulurna komo lamun nganyangna usung samenan balikna pasti dibakal dibere doa atuh lain kana duit wae ieu mah. Doa atuh Kang. Jadi simkuring dongkap ka dieu sejak silaturahmi hoyong diangkeun sadere ku urang dieu uih ti dieu neda doa ti sadayana mudah-mudahan pada khususna simkuring umumna urang sadayana nu hadir di tempat sing dipaparin panjang yuswa bari barokah rizki milik anu ageng bari maslahat turunan solihin tur solihat nalika pupus urang sing husnul khotimat amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Intisari daripada kenaikan kelas oge perpisahan lintang ti kajabi di ieu waktu di ieu tempat urang sedang ngayakeun syukurna ka Allah Subhanahu wa taala dina raraga kenaikan kelas nu diisi ku pangaosan malah mandar wasilahna ngajantenkeun sababia murang kali urang sing dijantenkeun murang kali anu qurratu ayun murang kali nu janten kebanggaan dituna dijantenkeun murang kali anu pangkatna syafaatun nyalametkeun kanu jadi ibu ramana amin ya Allah ya rabbal. Naon sababna Bu Pak? Saur Allah minimal 3 tingkatan ngaran budak Allah Subhanahu wa taala mere masihan amanah kanu janten sepuhna mangrupikeun murang kalih nu mana ieu murang kalih tingkatna kabagi 3 tingkatan nu kahiji aya pangkat murang palih teh zinatun ala adal papais hiji pangkat budak teh aya nu disebut zinatun papais. Nu kadua pangkat murang kali teh aya pangkatna fitnatun ngajarikeun fitnah anu jadi sepuhna. 3 pangkat murang kali teh aya qurratu ayun ngajantenkeun kebanggaan dituna nyalametkeun nyapaatan ngajantenkeun rahmat kanu jadi sepuhna. Nu kahiji Bu pangkat murang kali teh aya pangkatna anak urang teh zinatun. Naon ari zinatun teh ala kadar papaes ala kadar hiasan keur nu jadi kolotna buktina ngaran-ngaran hiasan saeutik mangpaatna kang hiasan mah. Contoh we ieu make panggung di hareupna aya kemang ieu kemang teh hiasan. Najan eueuh kemangan ge ieu panggung pasti aya pantes katempona ngan ku sabab ieu kemang hiasan aya mangpaatna ngan saeutik sabab lamun eueuh kemang ge teu kunaon. Ieu pangkat murang kali ge aya nu disebut pangkatna teh hiasan papaes. Na kumaha ari pangkatna murang kali nu janten hiasan dina rumah tangga sabab lamun urang rumah tangga mang puluh-puluh tahun rumah tangga mang belas-belas tahun teu boga budak teu pantes nya Bu. Sok sabaraha rumah tangga 15 tahun boga budak can
ku goreng gawe cenah can boga budak gaduh murang kali pantes nu rumah tangga gaduh murang kali disebutna pangkatna hiasan eta murang kali hiasan keun jadi sepuhna seperti urang boga budak lamun budak urang salat teu pati daek ngaji teu pati daek sakola teu beukieun ala kadar hardolin dahar modal ulin karesepna ngomeh HP ala kadar dahar modal ulin ngomeh HP sakola teu daek ngaji teu daek eta pangkat anak urang zinatun papai sungkul dina rumah tangga leutik mangpaatna kita nu kadua aya pangkat murang kalih teh fitnatun naon ari fitnatun ngajadikeun fitnah ngajadikeun cocoba keur nu jadi ibu ramana tong boro-boro di akhirat dalah di dunia lamun urang boga anak anu fitnatun ngajadikeun cobaan kanu jadi kolotna teu saeutik kolotna kabawa wirang kudu jadi anakna tukang mabok anakna tukang zina anakna sok judi anakna sok maling saha nu kabawa erana inung bapana leres teu bu anak caraka data sawala anakna cilaka inung bapana kababawa anak saha anu mabok teh anak saha nu jinah teh anak saha nu maling teh saha bapakna nu tawuran padahal inung bapakna teu mabok teu jinah teu judi teu maling tapi kabawa erakna lantaran boga anak anu pangkatna fitnatun di dunia ngajadikeun fitnah nu paling khawatir bu pak lamun urang boga murang kali anu pangkatna fitnatun lain ala kadar di dunia jadi fitnah lain ala kadar di dunia jadi cocoba behituna teu saeutik engke loba di poe kiamah anak diri tu di akhirat nu ngagusur kana neraka nu jadi kolotna dasarna anakna pangkatna fitnatun ngajadikeun fitnah bahkan jadi musuh engke bu pak di akhirat tong boro-boro sifatna jeung deungeun-deungeun tong boro-boro sifatna jeung dulur tong boro-boro sifatna jeung tatangga dalah jeung anak sorangan di akhirat urang bakal siling dakwa siling babeskeun kana neraka naudzubillah min dalik di dunia saha nu teu nyaah kanu janten murang kali heureus bu komo eta ibu-ibu lamun ngaming kanu janten murang kali si Menak si Raden si Jinggo si Kasep padahal bedegul kasep anak caa ieu cenah ku kacep-kacep teuing anak caa untung anakna teu nampilin ge pan anak sia meureun cek budakna gitu da punya tapi lamun urang nyaah ala kadar nyaah ngaming nyaah mere dahar hungkul nyaah mere pake hungkul tapi masalah agama didikan agama sakola teu pernah diasupkeun ngaji teu pernah dititah salat teu pernah dititah kadang-kadang anak urang nu dipikan nyaah urang di akhirat nu bakal ngagusur kana neraka kanu janten sepuhna naudu nepikakeun bu pak aya hiji riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala memvonis ibu ramana asup ka surga anakna asup ka neraka sur Allah Subhanahu wa taala he manusia bisi maneh ngarasakeun teu ridho maneh ngarasakeun teu ikhlas maneh ngarasakeun teu narima pedah inung bapa maneh cicing di surga maneh nu jadi anakna cicing dina neraka pe dakwa Allah kemah bu pak di mahkamah Allah pengadilan Allah anu mana mahkamah Allah pengadilan Allah al-haq mubayyin wal haram mubayyin wa ma bainahuma mutasyabihatun di pengadilan Allah nu hak yakin benerna nu batil yakin batilna nu subhat jelas subhatna beda jeung mahkamah konstitusi di alam dunia mah hukum nu puguh mah loba duit terus tekan loba duit mah bener jadi salah salah jadi bener terus tekan adunya biduit gesit wa ma fi dunya bila duit sulit adunya bil fulus mulus wa ma fi dunya bila fulus mampus aya nu penting loba duit hukum di dunia mah leres deh tapi engke di mahkamah Allah Subhanahu wa taala al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun di pengadilan Allah lisan bakal dikunci anggota nu bakal jadi saksi ketika anak urang diponis ka neraka inung bapakna cicing di surga kumaha anakna ngajawabna Gusti abdi teu ridho lamun inung bapa abdi cicing di surga ngeunah-ngeunah ari abdi anakna cicing dina neraka nu sakieu panasna kumaha cek Allah atuh wajar jang inung bapa maneh ku kami diasupkeun ka surga lantaran inung bapa maneh mah salat tara kaliwat berjamaah tara ka kantun
sodakoh panggedena rajaban muludan tarakat tinggalin mingguan solawatan nyakitu keneh wajar ku kami diasupkeun ka surga ari maneh hirup ku melentang di alam dunia maka ku kami diasupkeun kana neraka lantaran sia mah hirup ku melentang di alam dunia salat maneh mah teu beuki aya keneh di dieu nu kedul kana salat mudah-mudahan ku barokahna iriungan nu cadu salat sing getol amin nu tos getol sing istiqomah amin. Naon sababna Bu Pak hakikatna lamun kurang rek ditalaah salat sapoe sapeuting 5 waktu 17 rakaat eta teh hakikatna mah syukuran ka Allah syukuran tina naon lisan tiasa nyarios disyukurkeun ku salat anggahota tiasa ngalengkah disyukurkeun ku salat cepil tiasa ngarungu disyukurkeun ku salat soca tiasa ningali disyukurkeun ku salat sabab sor Allah wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid lamun urang dibere kanikmatan ku Gusti Allah tuluy kanikmatan dipake syukuran dipake ibadah ka Allah bakal ditambah kanikmatan ku Gusti Allah sabalikna lamun urang dibere kanikmatan lain dipake syukuran kalah dipake kukuran dituna dipake maksiat ka Allah rasakeun adab nu kacida poharana naudu salat teh Bu syukuran tina cepil tiasa ngarungu cing rek naros ka ibu-ibu Bu lamun urang di pasian cepil tiasa ngarungu raoseun teh Bu raoseun teh Kang tiasa ngarungu raoseun jalma mah boro-boro teu bisa ngadenge cacak ning kurang denge ge cilaka ari eta cenah angsok aya jelema torek eueuh mangpaatna meureun aya kangan jarang mana mangpaat jelema torek bisi bapak-bapak ibu-ibu rek ngayakeun rajaban muludan atawa dinu ngawinkeun erek toabaneun nu nageng set dinu jauh sieun anu mau tungguan kudu torek da moal kadengeun Kang leres teu kan jalmi mah Bu boro-boro torek cacak ning kurang ngadenge jelema mah lamun ditanya tara nyamung leres teh Kang sok nu kurang ngadenge Pak iraha ka dieu sorangane cenah layan Pak cenah ai bapak rek balik jeung saha rek ngenong jiga anak teh cenah Pak ai bapak ku torek-torek ting mudah-mudahan balik ti dieu bapak sing ti tajong nikah modar amin cenah ari didoakeun mah bapak sing panjang umur dia mah kurang ngadenge teh Bu malah aya di simkuring Kang nini kurang ngadenge ditanya ku incuna cek incuna ma ari ma geus salat lohor can geus incu cenah tadi ngan eueuh deungeuna cenah majarna teh salat lohor eueuh deungeuna samurna dahar encan meureunna tanya di kadua kalina lain ma ari ma ayeuna geus salat asar aki sia malah kadar pangmelikeun japuh atuh rek hees teh ngutru teh da ngakanan japuh cenah eta salat asar jeung japuh samarukna dahar encan meureunna lila teu lila Bu eta nini ku Gusti Allah dibere musibah teu pira Kang musibah mah nyeri beuteung ngeyer mencret wae ai teu lila jole aya incuna lain incu mate ieu teh geuring geus saminggu awak diasa ngurangan 10 kilo boga panyakit naon mah nyeta mate teh nyeri beuteung mencret wae geus saminggu coba pangbejaakeun ku incu ari obat nyeri beuteung obat mencret anu mujarab obat naon dijawab ku incuna ma tiba heula ge ti mimiti ti kotok di lebuan eueuh deui obat nu mujarab nyeri beuteung mah lintang ti kajabi ku oralit naon cenah incu oralit oh baru ku karbit nya mah maka karek apal cenah cek incuna ku oralit dedengana ku karbit ai seake ini ka warung Kang assalamualaikum salam enon mah lain mang meuri obat naon nyeri beuteung naon mak obat nyeri beuteung teh rupa-rupa aya dialet aya diapet wah cek incu ge obat beuteung nyeri beuteung nu mujarab mah ku karbit cenah lain karbit cek tukang warung teh ma oralit wah ku karbit pan kitu Kang ai kolot mah mung disalahkeun ku budak leres teu sok geura lamun waktu magribe bapak-bapak kabeneran di masjid aya nu pupujian kakuping suara adan di masjid tika tebihan si horeng tengah wartosan ayo urang salat sasarengan ulah sok salat di imah piri bumi atawa semah salagi teu aya udur mah ayo urang salat berjamaah kumaha ceuk bapana ka anakna ujang
tempo babaturan maneh di masjid geus pupujian ngajak berjamaah gerak init ka masjid salat berjamaah ditemal ku budakna ari bapak ngan udud deui gerak ka masjid aing mah kolot kehet teu di pepatan ku siapan kitu nya Bu ka budak manitah ngaji indung nama teu beuki bapak nanya kitu deui kana ngaji meuni anti teu cara kana nonton hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun nonton wayang jauh-jauh ge di teang heueuh bener teu kan eta nini ditemal ku tukang warung ai cek tukang warung daripada aing hapahui memang ka kolot cenah kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran rek dilaksanakeun rek diladangan itu ngalarisan sabaraha mah meuli obatna wah moal obat teuing rek setengah kilo nyobaan ieu mah cenah yakin ini balik di warung kang mau korma setengah kilo cana ka bumi ditinyu dieut sehari 3 kali sesudah makan jika resep di dokter merenang suk isuk nuang cai karbit sore ngeut karbit tengah peuting ngerek hees ngeut di karbit maklum nyeri beteung nuangan karbit lain beuki cager dalin obat kalah parah nyeri beteung ngatekan saya ke tengah peuting jole aya incuna lain cek si mate incu mama yang ngadang obat anu cek sia teh lain cager kalah beuki ripuh cenah ngajar wae coba pang ningalikeun yang tai emak bisi geus dol cenah kabeneran zaman harita kang dongengna listrik sumawana baterai nu aya ge lampu oncor atuh lampu oncor nu tina awit ya seuneu ninga dideukeutkeun pake ngadamaran kana liang taina nu aya karbitan beledug harita keneh cager nyeri beteungna cager ngan modar jeung nini nah akibat naon akibat kurang ngarung mata kurang tiasa ngarungu syukurkeun ku ngalaksanakeun salat nu 5 waktu insya nepikakeun Rasul nguningakeun pidauh Kangjeng Rasul ku penting-pentingna urang ngalaksanakeun salat saur Rasul man taroka faridotan wahidatan kutiba ismu fi babi jahannam fulanun bin fulan la budalahu min duhuliha saur Kangjeng Rasul mantaroka paridotan wahidatan saha jalma anu ninggalkeun kaparduan sahiji dalam arti ninggalkeun kaparduan sahiji tong boro-boro jalma ninggalkeun salat sampai sapeuting 5 waktu bari dihajat tuluy teu dikodoan cacak-cacak jalma ninggalkeun salat sampai sapeuting sawaktu bari dihajat tuluy teu dikodoan kutiba ismuhu fi babi jahannam fulanun bin fulan la budalahu min duhuliha yakin bakal diasupkeun kana neraka jahanam naon sababna dina lawang pantona geus dituliskeun ngaranna anu bin anu nu bakal asup kana neraka ku sabab ninggalkeun salat sawaktu bari dihajat tuluy teu dikodoan na udu asup kana neraka jahanam Bu tong boro-boro asup kana neraka jahanam dina neraka aya siksaan pang enteng-entengna kelas ringana keur jalma nu rek asup kana neraka bakal disadiakeun tarumpah disadiakeun senal anu didamel tina besi dicanak tina seuneu neraka diasongkeun ka eta jalma begitu antel dampal suku urang kana eta senal harita keneh ngagolotrok polo urang ku sabab panas-panasna seuneu neraka na udu komodei lamun jalma ninggalkeun salat bari dihajak tuluy teu dikodoan sawaktu bakal diasupkeun kana neraka jahanamna Allah Subhanahu wa taala naudu wajar cek Allah jang maneh mah salat teu beuki berjamaah maneh mah teu daek mingguan tara hadir rotinan nya kitu keneh cing erek nanya ka urang dieu Bu lamun di dieu diayakeun mingguan saminggu sakali kira-kira di dieu loba nu hadirna loba nu teu hadirna loba nu hadir loba nu teu hadir Bu nu teu hadir lamun di dieu saada Jumat aya 100 urang 100 suhun ketika waktu mingguan waktu rotinan saminggu sakali ku ajengan diajak mingguan ditakol-kol torong tong nepi ka romeng-romeng we kira-kira nak nu 100 urang waktu mingguan hadir kabeh satengahna saparapatna saperepetna Bu untung aya 20 urang ge nya Kang
malah anyogna eta dicilangkap ku alam kiwari ting kunaon Kang eta di ditu roti nante loba kaelehkeun ku tahlil jeung marhaba di ditu mah sarua kira-kira di dieu gitu. Kumaha lamun kana mingguan tong boro-boro sifatna budak nu can aya huntuan Kang. Eta kana mingguan waktu rotinan di ditu anyogna aki-aki nu geus beak huntuna teu daek ngajangkor ka madrasah aya kira-kira di dieu gitu. Kumaha lamun kana tahlil jeung marhaba. Eta tahlil jeung marhaba di ditu mah tong boro-boro sifatna kolot nu eueuh huntuan. Saking kupinu eta incuna budakna nu can aya huntuan digegeno kana tahlil mah sarua kira-kira dia sok dicana. Eta cenah aya dina tahlil mah di ditu masuk dibagi sarimi, akur di dieu ku sarimi. Kuburas. Ya aku itu kuburas geus usung Kang, kuburas mah dibaledogkeun ku budak kena mah. Baheula kuburas. Naik ayeuna mah ku sarimi di Cilangkap mah. Malah sim kuring tah hadus bini mah Kang gaduh santri di bumi. Aya jigana 300 mah. Ngan kurang 288 11 urang nya lumayan kan. Ada santri sim kuring anu 300 kurang 288. Jole aya di pipir naon sirit ancuing disada kumaha cek budak santri. Ang cenah eta manuk sarimi geus disada majarna teh. Naon teh jang manuk sarimi nu kitu mah sirit ancuing. Panang sirit ancuing disada teh ngabejaan bakal aya nu maot cenah. Ari kitu lamun aya nu maot bakal tahlil. Lamun tahlil dibagi sarimi lumayan cenah keur deungeuna majanah hukum saya belegug teh. Nah ari geus 2 poe Kang inungna gogorowan hanapeun kobong bari leweh ujah. Geura balik bapa maneh kamari maot. Lebok katipu teh si oreng bapana nu maot teh Kang. Beres ku sarimi di ditu mah tahlil jeung marhaba metak pinuh teh naik ayeuna mah ku amplop sami di dieu ku artos. Lamun budak amplopna teh di ditu mah 5.000 akur neng di dieu 5.000. Lamun kolot amplopna teh 10.000 sami 10.000. Ajengan mah di ditu mah dina tahlil marhaba teh 300.000 sami di dieu 300. 220. Pira aku deh kayak tak ajengan 20.000 keneh. Di ditu mah naik kan. Eta kamari mah kuing dina mingguan diumumkeun ka masyarakat. Kade teh mang bapak-bapak, ibu-ibu ayeuna mah kusabab tahun 2024 BBM naik, bensin mahal, tarif ajengan ge ngilu mahal teh. Cenah ang make kitu bisi tahlil make tarif nu baheula teh. Nah kumaha cenah ang aya tarif nu anyar, tahlil ajengan 200.000 teh nama. Marhaba 200.000. Ngurebkeun nu maot 200.000. Awarudonan 300 gegeuleuhna cenah mah. Nyolatkeun ngimaman 200.000. Eta cenah ang lamun dionang kanu eta tah kanu samenan sabaraha cenah MC 300 aya mah teh. Ori 1 juta teh. Ijab 500. Aya teh cenah lamun aang mubalik dionang sok sabaraha mubalik mah kumaha nasib. Anu uing mah Kang eta samenan bulan ayeuna nasib teh can pernah leutik teuing deh kan di dieu mah Kang. Tapi punten Kang nya. Lamun dina tahlil ngan aneh wing mah loba teu kabagi Kang. Cenah ajengan teh goreng nasi, lain ajengan goreng nasi buuk panjang. Biasa nu buuk panjang ngora keneh identik ngulang kali santri leres teu. Ari ieu mah ustad bogaeun santri 300 kurang 289 atuh. Kumaha waktu tahlil Kang? Nu ngabagikeun jatah 10.000 masyarakat minantuna urang dinya red ka wing wawuheun. Ieu mah cenah nyage gondrong ngora keneh tapi ustad ieu mah cenah. Tuh santri nage aya 300 kurang 289 di tukang cenah. Engke dibagina jatah ajengan 200.000 teu kabagian 10.000. Palebah nu ngabagi jatah ajengan 200.000 nu ngabagikeunana minantuna urang Jakarta teu wawuheun ka wing. Ayeuna teh kana beungeut nempok kana buuk gondrong cenah ieu. Ngora keneh pasti ieu mah santri ngora keneh bari gondrong mah geus cenah tadi 10.000 tungtung nama 10.000 teu kabagian 200 lapur deh Kang. Tapi kenae Kang ajengan mah ikhlas na kitu nama. Eta dina tahlil mah malah pinuh di ditu teh sajabiti ku artos teh sok ngerokok di ditu mah sami di ditu sok dirokokan. Lamun masyarakat di ditu mah rokona teh Kang dina gelas 7 siki. Nu hadir 8 kurang ngalamun saurang teu kabagian. Ajengan sabungkus di itu mah sami ka ajengan sabungkus. Rokona ka ajengan mah jarum coklat, akur jarum coklat. HMD. Pira aku eta ka ajengan tahlil merah HMD. Goreng-goreng naik ka ajengan mah jarum coklat Kang lain HMD.
pan geus usum rokok HMD nepi kana tahlil dibikeun ka ajengan pan diseuneut weureu teu diseuneut dia atuh gering balik tahlil ka ajengan teh goreng-goreng ka ajengan mah jarum coklat kirang bara Samsu atau super mah wah cek ibu-ibu teh ajenganna kapi udud cenah eta mah hayang nu alus punten Bu ngaran-ngaran ka kiai ngaran-ngaran ka ajengan komo ka ajengan satempat merekna kudu pang alusna merekna pang gedena rokokna pang mahalna naon sababna sabab urang ngamuliakeun ka ajengan lantaran urang butuh jasana kiai ajengan satempat dimiti urang ngalahirkeun rek marhaba nepikakeun pupus inung bapa urang pasti urang lupat ka kiai ka ajengan nu aya di lingkungan urang lereseuh ngamuliakeun ngahormat lain kana jasadna lain kana dirina tapi urang ngamuliakeun kana ilmuna sabab nu boga ilmu tong boro-boro ku manusia kudu dihargaan tong boro-boro ku manusia kudu dihormat dalah sur Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat jelema nu boga ilmu diangkatkeun darajatna ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tak ajengan mah beda kan jeung masyarakat mah ahlil amplopna 200.000 rokokna jarum coklat sabungkus saking ku diangkatkeun darajat ajengan jeung masyarakat ku sabab ilmu na ngising ajenganna teu sarua jeung masyarakat wah cek saha cek ibu-ibu teh make teu sarua teu Bu teu sarua pan aya di wing kejadian aya nu mahinung apal urang dieu mahinung ngayun apa biasa di Cilangkap lamun mahinung sok ngangeun humut terang angeun humut lamun diasakan isuk-isuk sore teh tos haseum leres Bu kabeneran nu mahinung waktuna geus isya tungtungna waktu dahar eta ajengan jeung masyarakat ningali lauk geus beak daging geus peren nu aya ge angeun humut bari geus haseum ajengan teh keun bae daripada karo uyah cenah rek paksakeun haseum ge cenah tungtungna eta ajengan jeung masyarakat uang jeung angeun humut anu haseum. Nah, ari balik ti nu mahinung Kang eta ajengan ngajingjing rokok sabungkus duit 200.000 ngan hanya kal beuteung kekerbekan. Ai teu lila jol aya RT di tukang ngagorwan punten cenah ajengan ari akang nyeri patuangan teu abdi mah nyeri patuangan teu kiat atuh sarua da aing ge ngakan humut nu haseum cek ajengan teh. Aing cenah ajengan teu kiat hayang miceun di mana nya urang nyangan WC kumaha cek ajengan. Lah da ku sabab nu mahinung dieu teh nu hadir teh aya 30 urang nyeri beuteung kabeh di mana aya WC 30 siki moal mangih nepi ka Cianjur ge anguran mah urang neangan jamatan urang ngising berjamaah lur jamatan cenah saya teh ajengan jeung RT masyarakat balik mahinung ka jamatan Cinang Barang mun di Cilangkap mah aya Cibuni Kang nago ge luhureun jamatan anu luhur jamatan luhur nu miceun nyeri beuteung kabeh balik nuang humut di nu mahinung dihanap cai meujeuhna caah atuh tungtungna kokotor ti luhur ka hanap muragna disadak RT berdug cenah kana cai teh RW dadedor masyarakat brong-breng-brang nu santri mah komo jiga nabuh marawih Kang kokotorna teh palebah nu ajengan soraan jempling atuh tungtungna RT beres miceun teh Kang tanda tanya ka ajengan lain akang punten cenah eta abdi jeung rerencangan kokotor murag kana cai kudar derdorna ieu mah jiga nu tatalu ari nu akang kunaon jempling eueuh soraan cenah didenge-denge teh kumaha cek ajengan aing mah ajengan moal sarua jeung maneh rokok ge sabungkus duit ge 200.000 kokotor ge jempling moal aya soraan padahal mah nu ajengan mah sampingna ngait Kang nah ari pasudang gujubar teh nya kali muragna akang cenah ari eta naon mah gujubar badag bari jeung tarik kodam cenah mang nu kitu mah majarna teh tuh moal sarua diangkatkeun darajat ku Allah Subhanahu wa taala pantes saur Rasul kauntungan kerja mak nu hadir kana tempat pangaosan pidau Kangjeng Rasul maninta qala liya ta'lama ilman kubiro lahu qabla ayah tua saha jalma nu ngalekahkeun dua sampeanana tujuan rek hadir kana tempat pangaosan tujuan rek hadir kana mingguan tujuan rek hadir kana rotinan tujuan rek hadir kana pangtolaban maka sateatan ngalengkahkeun dua sampean urang hadir ka ieu tempat dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Ibu rumaos seueur dosa Bu ibu rumaos seueur dosa ibu-ibu mah paling deket dosa teh kanu jadi salaki leres Bu
Komo lamun ke sagala mahal sagala naik kadang-kadang bibir pamajikan ge ngilu naiknya Kang. Anyobna di ditu mah kitu. Tung geripit hai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang mun salaki fitna carang ka salaki ungung wang-wang di dapur meuni tong terang anak jadi kabalerang mun salaki loba duit ka salaki cuat ciwit bari guta kitek birit ngabibita sayang beurit aya nu kitu. Meli ati, meli daging, meli tulang jeung rorongkong kesalaki judang jeding hayang gelang jeung kongkorong aya nu kitu. Meli ati, meli daging, meli kadur jeung nangka kesalaki judang jeding hayang baju anu gaya aya nu kitu. Meli ati, meli daging, meli rokok jeung cangkangna kesalaki judang jeding hayangna eusi calana atuh bere Kang eta mah. Aya di dieu ibu-ibu anu sok cerewet ka salaki, aya anu sok bawel ka salaki, aya anu sok nyerekan kanu janten caroge. Di uing makan lamun bawel kanu jadi salaki, cerewet kanu jadi salaki, lamun tolab tiungna sok nyengsol katinggalina teh. Keun bae tong diomhekeun bisi kanyahoan. Ibu naros ya ka ibu-ibu. Ibu hoyong lebet ka surga, Bu. Hoyong ibu-ibu lebet ka surga. Di mana-mana ibu-ibu ngarepkeun hayang asup ka surga na Allah Subhanahu wa taala. Tecekap ibu-ibu taat ka Allah, turut ka Rasul, bakti kanu janten ibu rama. Tapi lamun ibu-ibu hoyong lebet ka surga na Allah, kudu dibarengan ku bakti, ngahurmat, ngamulyakeun kanu jadi salaki. Bab Rasulillahu fi ridho jawad. Ridho Allah aya dina ridho na nu jadi salaki. Ngaran-ngaran ka caroge hideung-hideung ge caroge ibu-ibu kudu dihomrat. Aya kahayang mah buru-buru laksanakeun, alusna mah tawaran. Osok Kang pamajikan urang nawaran malam Jumaah. Jawab sing tarik osok tara Kang. Osok lamun salakina keur boga duit. Leres teh Kang. Eta salakina balik ke Jakarta mau duit 3 juta. Jeruk 1 kilo, apel 2 kilo, salak 1 kilo, pamajikan mapakeun dina lawang panto. Cek pamajikanana nyanak naon? Artos sabaraha 3 juta, tuluy-na kerese. Jeruk sabaraha 1 kilo, apel 2 kilo, sawo 1 kilo. Kumaha cek pamajikanana? Bade ibak heula, bade ngopi heula, bade obok heula, dapedah salakina boga. Kumaha ari salakina teu boga duit? Sakalian salaki balik di sawah uluk salam assalamualaikum cek salakina kumaha pamajikanna hura giru ti dapur pas dibuka kakar ge muka lawang panto cek pamajikanna goblok teh sugan teh lain sia cenah aing hanas buru-buru mukakeun panto kumaha cek salakina mah cobi wih di sawah hoyong pangninyuhkeun kopi da nyahoeun salakina teu gablebeur duit kumaha cek pamajikanna gudur ku sia kos teu gableb cokor majarna teh cenah. Aya kira-kira di dieu kitu kacaroge aya. Padahal ngaran kacaroge mah punten. Rek gaduh artos, rek teu gaduh artos. Saking ku ibu-ibu kudu ngamulyakeun kanu jadi salaki. Nepikan lamun salaki aya kahayang, tuluy kahayangna teu dilaksanakeun ku ibu-ibu. Bari teu aya udur sara saur ulama dina kitab di mana-mana aya hiji caroge ngarepkeun hayang ngalap suka anu jadi bojona. Bojona teu ngalayanan, bari teu aya udur, bari ku sabab lain karena karena wegah ngalayanan nu jadi salaki, salakina hees kaayaan kesel dina hatena lantaran teu dilayanan kudu jadi carogena ngalakna sakabeh perkara salagi salakina can ngahampura ka eta istrina udu pingkeun cek bapak-bapak teh nyakangkeun peuh ibu-ibu teh da kitu ibu-ibu makan ai keur boga duit geura urang sakalian ka tajong eta sampeana keur nonton TV kumaha cek pamajikanna bade nya majarna teh dapedah boga ai salaki keur teu boga duit ngodean babatukan ku tika peura kumaha ngajawabna nah gablek salaki teh ku beukian-beukian teh penting kamari masana teh cenah astagfirullahaladzim padahal dosa teu ngalayanan ka caroge mah Bu sajabi ti dosa salaki mah lamun teu dilayanan ku pamajikan aya kahayang teh jangar kana silah teh nya Kang jangar Kang nyaho uing ge lah apa ibu-ibu jangar terang teh Bu jangar teh gagaro tapi teu ateul ningkangnya jangar teh hees anyogna teu dilayanan ku salaki mah leres teh Kang omo lamun urang belum Jumaah
balik ti masjid kolor geus nyampak kana takta ningali pamajikan di imah dihudangkeun ka lumpat ka kamar dihudangkeun ka raheup we beuki ti berapa pamajikan urang geus teu kuatan lieur kana sirah teh nya kan lumpat ka dapur teu bisa hee ka tengah imah nya kitu keneh ngopi beak dua muk da teu karasa wareg da ku jangar geus kan ngaroko ibu lamun teu dilayanan ku pun bojo jangar da teu nikmat ngaroko teh atuh najan rokona samsu ada sampuna mil teu ngeunah beak dua bungkus ge leres teh kan da ngarokona jeung nafsu ai ku jangar mah dua bungkus teu karasa wareg kumaha Kang ai dilayanan ku pun bojo komo lamun ngarokona geus dilayanan pun bojonya teu pira rokona mah HMD dah ku nikmat makanya jejedudan eta teh. Nikmat kan dilayanannya. Malah tatangga wing bu kamari malam Jumaah. Jam 2 tengah peuting. Lumpat ka masjid na kokok torong atuh hudang kabeh salmur. Ai ceuk nguhudang teh mang. Ari amang gelo atawa edan cenah. Yeuna beuh kokol jam 2 atau aya bangsat kumaha ngajawabna aing mah lain gelo jeung edan ngan edas di imah teu dilayanan ku pamajikan jangar kana sirah teu bisa molor di aya udang salemur mah bajarna teh cenah astagfirullahaladzim padahal layanan aya kahoyong caroge mah bu malah alus nama malam Jumaah teh nawaran ibu-ibu teh sajabi ti nawaran teh kudu nama make angian anu sae osok Kang pamajikan urang malam Jumaah make baju alus osok tara jawab Kang sing tarik meh kadengeun lah Kang bobojo urang malam Jumaah osok ngange angian anu sae osok make minyak osok make wedah osok make sifat osok make lipen atuh wajar bu mun salaki hayangeun nyanung ge ieu mah geura ai ka salaki adat-adatan ulah nyanung ai ngalayanan salaki ruag reuwig rudat radut coba kuduna mah sesengitan ngange acuk anu sae eta ibu-ibu orang naros ka ibu-ibu bu ari ibu-ibu osok ku caroge dipangmeserkeun angian anu sare nu sae osok pangmelikeun minyak osok pangmelikeun wedah osok pangmelikeun sifat osok pangmelikeun lipen atuh wajar salah akang ieu mah ka pamajikan hayang geulis glowing geura ai didangdanan henteu kuduna mah dangdanan Kang kapun bojo teh cara sim kuring mah bulan kamari pun bojo hayang dangdan di balanya teh 5 jutaeun sakelieun balanya ngan kudu mahi 15 tahuneun teh kuduna mah ibu teh sesengitan alus nama eta ceuk ibu-ibu cenah lamun salaki tara pangmelikeun angian anu sae tara pangmelikeun minyak salah ibu-ibu salah bapak-bapak salah bu moal Kang mah nyalahkeun ka bapak-bapak ceuk wing masalah ibu-ibu nah make salah ibu-ibu bongan saha ibu-ibu mah dipangmelikeun angian sae pangmelikeun minyak pangmelikeun wedak pangmelikeun sifat diangena lain keur ngalayanan ka salaki dipakena teh keur ka pasar terus bu eta kahajatan Kang pamajikan urang make baju nu 300.000 belaan ngridit salakina minyak disemprotkeun kuat beak sabotol wedak 5 cm kuat herang glowing leueur sakalin cak-cak kana pipina pot nyoledak sifat ngajedig hideung jiga heuh bajra bibir beureum urahay ka mana eta teh Kang hajatan reuseuh kumaha ari balik ti hajatan ngalayanan salaki ruag reuwig rudat radut jiga kunti make baju androk bari geus nikel hanapna teh kulut nyusutan lehonan jadi anakna leuheung lamun teu dekil eta geus korohok teh anjing Kang make minyak air mata duyung buuk ngareuwig jiga kunti beuheung make balsem utang sabelah geus ku paniti salakina balik Jumaah malam Jumaah suk ka kamar begitu mukakeun lawang panto cek salakina innalillahi wa inna ilaihi rajiun sanu modar ai gabrug teh ku salakina pepeureudeyan daleungeuna kana paniti dina kutang sabelah letak teh beuheungna atuh panas daya balseman meureunan ya Allah ya Rabbana Karim tapi kamurahan Allah Subhanahu wa taala
asal urang hadir karena tempat pangaosan seperti kieu hakikatna dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wajar cek Allah jang maneh mah di alam dunia mingguan teu pati daek. Rajaban muludan nyakitu keneh maneh mah rajaban muludan taradek kudunan maneh mah taradek sedekah bahkan kasebut lagi jelma koret merepet maneh mah aya di dieu jelma koret kan rajaban taradek kudunan muludan taradek kudunan samenan nyakitu keneh aya jelma koret ade kang ulah jadi jelma koret ngabejaan sabab al bahil baidun minallah wa qaribun minan nar. Jalma bahil jalma koret jauh ti Allah jauh ti surga dekeutna tina neraka. Jalma koret merepet cap jahe melempeda diinyukan merege hese nu kitu mah kudu diteke jalma koret makan. Jalma koret makan disimkuring maot nage hese dikubur nu koret mangabejaan. Kan aya nu koret di ditu katelah jalma koret. Nu koret mah awak nage begang Kang. Nu koret mah naon sababna jalma koret mah taklifna seubeuh weureuh wareg pikeun borok keur batur maneh jadi engkek betak begang nu koret mah awakna di ditu ieu mah dikersakeun jelma koret bu maot hese dikuburna. Nah aya jelma koret tatangga wing nu maot eta DKM ngumumkeun salah Kang kasalahan ngumumkeun cek DKM assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin parantos ngantunkeun ti alam dunia lepat mang Pak cenah nu bener mah innalillahi maksudna teh parantos ngantunkeun ti alam dunia mang anu bin anu koret teh kuat kabawa koretna ge Bu masyarakat ngadenge nu koret maot Kang kuat galideg silahna ge ek masyarakat hoream aing ngalayadna ge moal dibagi duit sholawat saya teh mah koret keur hirup lagi cenah kabudak mung malah aya duitan cenah ajengan ngahulang ajengan ge Kang nu maot jelema koret mah ajengan dilayad saya eta mah keur hirupna ge mere udud tara tajaban muludan tara udunan ngabangun masjid nyakitu keneh kumaha teu kabagian daging kurban kuat gugulunu di ditu mah sarua kira-kira di dieu gitu ai keur muludan masyarakat 50 urang Kang pagelbah ngabagi daging kurban kuat aya 100 urang di ditu mah sami kira-kira di dieu gitu ajengan ge horeameun rek ngalayad nu koret mah cek aki-aki kumaha cenah ajengan da koret-koret ge rakyat urang keuneh urang longok urang layad urang kuburkeun maknya hade jelma koret nu nguburkeun bau bangke ya cek ajengan ini ajengan jeung masyarakat aya 10 urang mah nepi ka imahna jelma koret Kang nu koret keur hirupna pageuh kepeul maotna dikersakeun ku Gusti ge kekedeungna teh kieu Kang tahanapkeun ngangkat deui gitu tahanapkeun ngangkat deui ai cek RT teh di tukang ajengan teu bisa dikahanapkeun mah ditumpangkeun kana luhureun dada coba cenah talian ku rapia moal balik deui cenah ditalian ku ajengan yo ka kalekang geus kitu gotong kana tempat pamanian begitu eta jelma koret dimanian ku ajengan keur ngosokan ajengan kana palebah beuteungna dikersakeun eta rapiana pegat ai jeprot teh ajengan nampiling burung teh cek ajengan teh cenah keur hirupna koret jelema teh ayeuna geus modar nampiling atuh amek ajengan ge ditampiling ku nu koret meureun tungtungna ku ajengan ge ringkus rikaskeun alungkeun kana kulah dina kulah di maniana teh beres gitu gotong digotong kuburkeun eta cenah bungkus aing geus dibungkus urang bawa cenah ka masjid cek RT teh cek ajengan teh da keur hirupna ge eta mah teu beukieun ka masjid udunan teu daek berjamaah nya kitu keneh keun bae buat teuing keur hirup masieun ku masjid cenah coba cenah ayeuna geus paeh cing cenah lumpat mah lamun dibawa ka masjid nu dekeun ngagotong Kang pemuda mung ngagotong lagi koret saya teh keur hirupna ge jol teh aki-aki opatan di tukang cek aki-aki teh keun bae da hirup mah meureunan kumaha amal-amalan lamun aki keur hirup sok nguburkeun batur pasti bakal anu nguburkeun aki daek ngagotong nu maot pasti bakal anu ngagotong rumasa aki mah tereh maot gotong ku aki dah hampang ieu digotong ku aki-aki ku opatan nepi ka masjid tuna dihareup di pangimaran maot jam 8 lohor can disolatkeun Kang ai cek ajengan teh keun bae antepkeun hayang nyaho cing lumpat moal ti masjid cenah asar can disolatkeun keneh jam 5 can disolatkeun keneh dah hayang nyaho lumpatna pedah keur hirup tar ka masjid ai palebah jam 6:30 Kang teu lila torojol aya nu gelo liwat awakna jangkung badag nu gelo mah datara gering
ningali kana lawang pantok pangimaran masigit ningali aya pasaran. Ai cek nu gelo teh cenah saha ieu nu paeh cenah. Anasaran dawuh nunungan hayang ningali ini teh nu gelo ka masigit. Dibukakeun pasarana. Begitu dibukakeun ku nu gelo, dibukakeun buehna nu gelo wauheun, bahkan nu paeh teh jelema koret wauheun Kang nu gelo we ka koret mah. Ai cek nu gelo teh geuning sia cenah jelema koret. Karena hirup maka aing tara merena naon harta dikumpul-kumpul udunan tara daek ngabangun tara daek itu ieu tara daek ari ayeuna geuning teu mawana naon amek nu gelo tungtungna ku nu gelo nu koret nu aya dina pasaran dikaluarkeun ku nu gelo ai cek nu gelo ieu pasaran lebar nu isian cenah aku uing erek diisian cenah ngagolere kan nu gelo teh tutupan deui kururu. Itu lila teh cek aki-aki teh di luar teh ajengan bisi kaburu maghrib setengah genep cenah. Urang salatkeun cenah nu mau teh. Siap cek ajengan saya ke kahareukan ka pangimaran. Ajengan imam masyarakat aya 10 urang aki-aki teh anu tadi. Ajengan usolli ala hadal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi taala Allahu akbar makmum Allahu akbar padahal na pasaran teh jelema gelo. Eta nu gelo teh kuat hayang seuri nahan meureun. Geus kitu teh beres kan disalatkeun. Cek ajengan teh ki gotong deui tadi geus gotong aki siap cenah ajengan. Gotong ku si aki atuh malum nu gelo jerona atuh berat teu kuateun aki-aki teh. Lain cek si aki teh ajengan cenah asa berat ayeuna mah cenah. Piraku cenah aki coba cenah ku ajengan gotong digotong ku ajengan nya berat Kang. Gotong tungtungna ku pemuda jeung RT. Gotong rek dibawa ka makbaroh rek dikuburkeun. Palabah di tengah jalan eta ajengan ngahulang Kang mikiran ka jelema koret. Nah ai jelema koret keur hirup cenah koret geus paeh tadi 6 tiling ka aing. Ayeuna awakna bekah boro-boro di akhirat di dunia ge disiksa ku Gusti Allah geuning ieu awakna ngabadagan. Panasaran cek ajengan hayang nyaho ieu anu koret badagna sage kumaha. Dikodok palabah sirahna. Ai seak teh nyabak kana nu gelo pipina atuh nu gelo getek di jabak pipina gegele ku nu gelo teh atuh ajengan ngagol aduh cenah ieu ripuh aing ngejelma koret mah keur hirup ka aing koret geus paeh tadi 6 piling ayeuna ngegel cenah pugukeun nu gelo jerona teh Kang nepi ka makbal bari amek-amek ge ajengan paksakeun urang kuburkeun jeung ai palabah di makbaho dibukakeun pasarana rek dikuburkeun begitu dibuka pasaran galak-galak nu hudang eta nu gelo cek nu gelo ajengan aing mah cenah lain jelema koret nu gelo hirup keneh nu disolatkeun ku ajengan teh ta ieu hirup keneh ai cek ajengan ka mana cenah nu gelo atuh ari nu paehna jelema koret tuh ku aing geus diserapkeun dina bedug masjid di pipir cenah tungtungna mah rek nguburkeun teh Kang neang heula mayit dina bedug nyelap akibat naon akibat koret mata kulah jadi jelema koret mah nu koret mah ret mautna ge hese di kubur nu aya ge nyelap dina bedug insyaallah di dieu mah aya insyaallah wajar cek Allah jang maneh maku kami diasupkeun kana neraka lantaran hirup kumelentang di alam dunia sia mah jadi jelema koret hirup maneh di alam dunia mah loba maksiat jadi tukang mabok tukang jinah tukang judi tukang ngarentenkeun wajar ku kami diasupkeun kana neraka aya kira-kira di dieu nu sok ngarentenkeun Kang aya teh Bu di dieu renten aya da di Cilangkap ge teh aya Kang renten teh ayeuna ge ayeuna mah majarna teh bunga cenah di ditu mah padahal bunga jeung renten teh teu beda ti kotok jeung ti hayam alus mana goreng mana coba malah anyogna di uing mah eta ayeuna teh keur usum Bang Emok kira-kira di dieu nepi Bang Emok aya di dieu nu nginjem ka Bang Emok awewe lalaki nu nginjemna awewe Kang mun lalaki mah disebut Bang Sila atuh ade ka ibu-ibu ulang dieu ulah nginjem duit ti Bang Emok ngabejaan moal berkah Bu omo tukang warung moal berkah ngawarungna ge tatangga uing Kang tukang warung modalna nginjem duit ti Bang Emok da teu barokah buktina eta uing unggal meuli kerupuk ngan liat teh jeung liat teu barokah padahal nu disebut riba saur ulama kullu qardin jarun naf'an lil mukrid bahwa riba sakur-sakur nginjemkeun ditarik-tarik ka mangfaatan kudu nginjemkeun kanu nginjem hukumna riba tong boro-boro nginjem duit ti gosipa ti rentenir ti Bang Emok ti Bang Keliling 1 juta ku dibayar 1 juta 100 1 juta ku dibayar 1 juta 200 alasan bunga 10% alasan bunga 20% biaya administrasi 10% jelas eta hukumna riba
cacak-cacak urang nginjem duit kami toha aya kayin pang nampolkeun suluh sarua kang eta ge riba. Bapak ini kami toha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayeuna jang nu mawi Pak abdi teh dikersakeun jadi jalma geureupakeun kungsat ban mikeuh ragap teu aya. Nete semplek nincak semplak lumpat ka tiga jebur lumpat ka darat di soledat balik ka imah loba nu naragih aya naon? Abdi teh Pak ieu teh bade namut artos. Keur naon? Keur modal usaha. Usaha naon? Dagang tahu bulat. Oh, cek mitohana nu sok aya dina motor. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an haraneut keneh. Muhun Pak, kumaha cek mitohana? Aya jangka karek duit 2 juta mah hanapeun bantal rek diinyemkeun ka sia ngan syarat maneh kudu daek pang nampolkeun heula suluh di pipir. Cokot duitna tampol suluhna, tampol suluhna cokot duitna, maka riba nginjem duitna najan kami toha sabab aya kayeun pang nampolkeun heula suluh. Ari kitu mah urang ini kami toha nginjem duit 2 juta. Lebah mitoha ke nampol suluh cek urang dina pikir lamun teu dipang nampolkeun heula ku nulus tunyung mitoha geus mere modal ditampole ku urang teh kaingetan da mitoha mere injem duit teu kunanaon eta mah teu riba. Cara ibu-ibu urang dieu nginjem duit ka tatangga 1 juta atawa 2 juta pelebah mayar rek dileuwihan 10.000 hek 20.000 hek 100.000 hek kaingetan ibu-ibu kanu nginjemkeun hitung-hitung pabubunga ngan teu disyaratkeun atibun alus pisan eta mah ngan lamun urang dieu nginjem duit ka Kosipa, ka rentenir, ka Bank Emok, Bank Keliling aya bunga 10%, bunga 20%, 1 juta ku dibayar 1.200.000, 1 juta ku dibayar 1.100.000, riba eta mah hukumna naudu. Ah leutik cek ibu-ibu teh nginjem ge 10.000 rek leutik rek gede ngaran-ngaran riba. Rasul nguningakeun man akala riba walau dirhaman wahidatan maka annama dina li ummihi. Saha jalma nu ngakan kana barang riba rek kumaha wae perjalananna rek ladang ti Bank Emok, ladang ti rentenir, ladang judi online, ladang main slot leutikna 10.000 didahar ku urang, dahar ku salakina, dosana sarua jeung ngajinahan nu jadi inungna, dasar ku pamajikanna sarua jeung dijinahan kudu jadi bapakna. Naudu arabkeun ku urang ka anak urang ladang riba, ladang Bank Emok, ladang main slot, ladang judi, ladang ngarentenkeun samarukna rek gugurna pakah meurentang eta teh padahal hakikatna sarua jeung ngaracun kanu jadi anak. Saur Rasul man akala riba kosa qalbuhu aya mata qalbuhu. Saha jalma nu ngakan kana barang riba rek kumaha wae perjalananna bikeun ka anakna kosa qalbuhu teuas hatekna nu jadi anakna. Dalam arti teuas hatekna maot hatikna beh dituna. Dalam arti maot hatekna lamun urang boga anak dititah salat teu ngawaro, titah ngaji teu ngawaro, sakola teu daek, ka inung bapa ngalawan, ka saluhureun teu ngahormat, ka sanapeun teu nyaaheun. Tong nyalahkeun anak urang buat teuing nu diparadkeun ku urang ladang riba, ladang haram. Naudu wajar cek Allah ka maneh diasupkeun kana neraka lantaran maneh anakna loba maksiat ka kami, inung bapa maneh mah loba taat ka kami. Kumaha cek anakna dina neraka ngajawab, Gusti sumuhun abdi tara salat, sumuhun abdi tara ngaji, sumuhun abdi sok mabok, sok jinah, sok judi, sok ngarentenkeun, abdi nampi eta padamelan abdi ngan abdi teh di alam dunia lantaran abdi teu apal sugan teh salat teh teu kudu, sugan teh ngaji teh teu kudu, sugan teh puasa teh teu kudu, sugan teh mabok teh teu haram, sugan teh jinah teh teu haram, sugan teh judi teh teu haram. Lantaran naon di alam dunia abdi ku inung bapa abdi teu pernah dididik urusan agama, disakolahkeun teu pernah, dipasantrenkeun teu pernah, diselehkeun ka kiai kajengan teu pernah, dititah ngaji teu pernah, nepi ka abdi bodoh urusan agama teu apal mana halal, mana haram, mana kudu, mana kade, mana menang, mana teu meunang. Dasarna teu pernah teu dididik kudu jadi inung bapa abdi. Berarti kabodohan abdi aya dasar nu jadi kolot ngantep keur waktu hirup kumalantang di alam dunia. Metak terido lamun abdi cicing dina neraka sorangan hayang di baturan kudu jadi inung bapa abdi. Harita keneh inung bapana nu cicing di surga ngeunah-ngeunah ku malaikat diasupkeun kana neraka marengan nu jadi anakna. Dasarna boga anak anu pangkatna fitnatun ngajadikeun fitnah, aduh ngajadikeun musuh, nyilakakeun ku sabab di alam dunia teu pernah dididik kudu jadi ibu ramana. Naudu
Gila, metak murang kali urang lebetkeun ka sakola, lebetkeun ka pasantren. Naon sababna buka di alam kiwari? Kadang-kadang alam kiwari mah tecekap urang sakola hungkul kudu dibarengan masantren. Masantren kedah dibarengan sakola. Naon sababna? Alam kiwari mah lamun urang sakola hungkul teu dibarengan ku masantren, sarua jeung urang bisa ningali tapi teu bisa lempang. Masantren teu dibarengan ku sakola ku alam kiwari, sarua jeung bisa lempang tapi teu bisa ningali. Naon sababna? Kabeh dipasantrenkeun eueuh nu disakolakeun buating 10-20 tahun ka hareup nu jadi pejabat di RT nepi ka presiden lain daripada umat Islam. Metak umat Islam kudu sakola, kabeh disakolakeun teu dibarengan ku pasantren, teu ngajikeun, teu disarekeun ka kiai kaajengan lantaran budak sakola kabeh buating 10-20 tahun ka hareup. Eueuh anu mingpin tahlil, eueuh anu imaman di masjid, eueuh nu ngahuruk mingwan, lamun eueuh dasar naon ti pasantren. Metak pasantren kudu sakola, kudu naon sababna kabeh sakola kang eueuh nu masantren. Nu bingung waktu aya nu maot, kabeneran nu maotna ajengan hiji-hijina. Abah rek di manian RT teu nyaho babacaana cenah aing. RW nya kitu keneh. Coba tatangga nu lain eueuh nu bisa, kumaha cek aki-aki di tukang. Lah da ieu nu maot teh ajengan keur hirupna sok ngamanian batur. Hayang nyaho ci cenah lamun geus maot bisaeun moal lamun maniku sorangan tungtungna ajengan digotong ku kabehan dialungkeun kana kulah atuh ajengan kokorejatan hujan diengap cek ajengan teu tulus kan maotna ge akibat naon? Akibat eueuh nu masan sakola pasantren sakola murang kali urang enjing lebetkeun ka PAUD, lebetkeun ka SD ka SMP, wih di sakola lebetkeun ka dinia, weungina selehkeun lebetkeun ka pasantren ka kiai ka ajengan supaya naon? Supaya ngeunaan kana pangkat murang kali anu nomor katilu qurratu ayun, ialah murang kali nu janten kebahagiaan itu na sapaatun nyalametkeun kanu jadi ibu ramana tong boro-boro di akhirat. Di dunia lamun urang gaduh murang kali anu qurratu ayun nyalametkeun kanu jadi sepuhna, di dunia keneh geus nyalametkeun komo engke di akhirat. Ketika urang ngagaduhan murang kali contoh ekang tong loba ting opat, bayangkeun ku hate urang anu bersih. Urang gaduh murang kali opat ngan alus nama boga budak teh sing loba kan. Sim kuring mah anu teu setuju aturan pamarentah kudu boga budak dua cenah. Nu hiji edan nu kadua gelo atau eukul nganeunnya. Sing loba murang kali mah ulama sahabat beh ditu mah 20, 30, 40 paling saeutik. Dak sim kuring cita-cita gaduh murang kali hoyong 20 bari sarolihin salihat amin. Ayeuna geus 3 kan berarti 17 siki deui. Malah tatangga uing eta anu gehgeranna cenah si Aan. Rumah tangga genep tahun geus boga budak 3 ayeuna abung keneh ustad usaha tara anak deres bekian majarna cenah. Kumaha uing teh da wajar ustad mah rek teu bekian kumaha kan? Coba ka kebon katalang ku budak santri. Ka sawah katalang ku budak santri. Dagang tara, usaha ka itu ka dieu cara batur tara, pagawean ngahuruk hees komo balik onangan kos kieu. Nepi ka imah jam 1 jam 2 nyabak cai tiis. Nyabak sangu tiis, nyabak nu inung budak nu haneu teh eta anu dikeureuh teh uing mah metak wajar loba budak ge. Tak doakeun sim kuring gaduh murang kali sing 20 amin. Naon sababna? Untung bu boga budak 20 siki mah cek saha untung. Coba ibu-ibu boga budak 20 siki untungna nu kahiji lamun urang dieu boga budak 20 siki imahna moal kabangsatan saumurna ge. Oh ibu-ibu boga budak 20 siki nu hiji sarena titah di dapur, nu hiji di tengah imah, nu hiji di WC, nu hiji di ruang tamu, nu hiji di buruan bangsat rek asup jalan dapur aya budak ngarengkol sin hudang cenah. Lompat ka WC aya keneh budak ngarengkol moal asup jalan WC. Lompat ka tengah imah aya keneh nu keur hees moal asup jalan tengah imah. Cek bangsat ai ngabadog jalan mana loba nu heesna cenah. Moal kabangsatan imah lagi budak 20 mah. Wah untungna boga budak 20 siki tatangga moal wani ngaheureuyan kan. Sok urang boga budak 20 siki. Budak urang ngaheureuyan dak tatangga nu dicarekan lain budak urang kalah budakna. Kumaha cek inungna? Ujang tong heureuy jeung si anu deuleu tatangga naon dulurna ge aya 20 siki ari sia hayang diserang ku saka RT-an cenah moal ngaheureuyan tetangga ge. 3 untungna boga murah kali 20 siki 18 edan cager 2 alhamdulillah katalangan kuno 2 alhamdulillah. Dak sim kuring doakeun sing 20 bari saluhin salihat amin.
ibu-ibu teh cenah tuh anu keur nyarane teu karunya cenah angka pun bojo situ ripuh na ngajuru teh disebut nage juruna maot karunya teh lamun pamajikanna hiji lamun bojona opat kan coba 20 bagi opat berarti sabibit 5 atuh sedenge sabibit 5 makanya bayangkeun ku ibu-ibu bu wah hate urang anu bersih ketika ibu-ibu ku Allah dikersakeun waktu sakarat rek maot ngagoler dina kasur engkat sakarat ripuh sakarat kerja manu cilaka tingali kan dina tadkirah Qurtubi ripuh najar manu sakarat ahli cilaka bakal dibere dahaga dibere haus lamun imkan ku malaikat diinuman ku cai salaut moal karasa wareg ku sabab ripuh-ripuhna nu cilaka kayaan sakarat cek ulama ripuhna jalma sakarat anu cilaka leuwih daripada ripuh ngising keluar hinis. Bayangkeun ibu-ibu ngising keluar hinis rek kumaha bu nu sakarat kayaan cilaka mah leuwih ti kitu engkak inung bapana sakarat dina luhureun kasur torojol anakna nu panggedena nu mana panggedena pangkatna kuroto ayun sabab ieu murang kalih pernah disakolahkeun pernah diselehkeun ka kiai kaajengan pernah dipasantrenkeun kumaha cek anak urang nu panggedena bapak atawa emak keun supaya emak bapak kaayaan sakarat teu ripuh kujang rek dipangmacakeun surah Yasin Yasin wal Qur'anil Hakim beres nu kahiji jol nu kadua cek nu kadua pangmacakeun surah Muluk Tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir beres nu kadua jol anak urang nu katilu pangais bungsu pangmacakeun surah Ra'd beres nu katilu jol budak urang nu pangleutikna si bungsu nu di alam dunia disakolahkeun ti mimiti PAUD bahkan nepi ka kuliah ngan teu hilaf dididik ku urang disalehkeun ka kiai kajengan bahkan dipasantrenkeun ge pernah kumaha cek si bungsu bari ngadepong ka urang Bapak ma ayeuna teh mah teh waktu sakarat anu mana ieu waktu sakarat teh keur perang jeung iblis nepi kakeun iblis nyarupakeun kanu jadi inung nyarupakeun kanu jadi bapa lamun bapa ipis kaimanan eta iblis nyarupakeun kanu jadi inung kumaha cek inung ma atau inung bapa ngajawabna atau ngobrolna ujang tong cicing dina agama Islam mage bapa ge ripuh atawa ujang ge ripuh anguran mah tuturkeun agama ma padahal eta iblis lamun urang ipis kaimanan waktu sakarat kumaha cek urang mohon bapa rek nuturkeun agama bapa mohon mak rek nuturkeun agama ma geletuk maut kaayaan suul khotimah percaya ka iblis pecat iman kumaha cek anak urang supaya lancar dina sakarat ujang rek pangmimpinkeun tahlilnya sabab cek guru di pangaosan di mana-mana akhir cariosna nguningakeun lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yakin dakhala jannah bakal asup ka surga ujang rek pangmimpinkeun tahlil tasbih istighfar jeung tahmid da si aa si teteh maca surah Ra'd surah Muluk surah Yasin atos upingkeun ku bapa ku mak nu keur sakarat lamun tiasa tuturkeun dina hate lamun teu tiasa tuturkeun dina hate lamun tiasa kulisan upingkeun nya Pak cek anak urang bari ngadepong pangleutikna la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar geletuk ibu ramakna ngantunkeun kumaha cek anak urang nu bungsu akang aa teteh ka dieu si bapa ngantunkeun si mak ngantunkeun name ka kuping ku ujang maca tasbih maca tahlil maca istighfar urang ngadoa ka Allah Allahumma ighfirli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Gusti mudah-mudahan Gusti ngampurakeun dosa abdi jeung dosa ibu rama abdi
Oge Gusti mudah-mudahan mikaulas mikasih mikanya ka Ibu Rama abdi sakuma mikaulas mikasa asih mikanya Ibu Rama ka abdi keur waktu alit lamun urang mau kaayaan kitu dipangmacakeun Quran pangmacakeun tahlil tasbih istighfar keur waktu sakarat geletuk maut kaayaan husnul khotimah yakin ka arep-arep bakal asup ka surga dasarna boga anak anu pangkatna qurratu ayun ngajadikeun kebanggaan ditukna sapaatun nyapaatan nyalametkeun kan jadi ibu ramana alhamdulillah koncina lebetkeun ku urang ka sakola lebetkeun ka pangaosan selehkeun ka kiai ka ajengan ba'da salat bacakeun urang doa sakumaha anu dawam Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kapiatur mudah-mudahan sing aya mangfaatna khususna kangge pribados umumna kangge urang sadayana kalian sakali di urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana nu hadir di tempat sing dipaparin panjang yuswa bari barokah rezeki milik anu ageng bari maslahat turunan solihin tur solihat nalika pupus sing husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafina ma yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zali wajhikal karim wa limasudani Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala jami'il mu'ammat Allahumma shalli sholatan tuzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajati wa tudkhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajatu balighan aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idali awalina wa akhirina wa yatamin kawarjudna wa anta khairur raziqin Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma tim lana bi husnil khotimah Allahumma tim lana min kabi khairi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.